Nyana dagang maju, nyana usaha maju, nyana bisnis maju, berbagai kaulinan keherian dunia maju. Maksudna naon dimajukeun teh ku Gusti Allah? Supaya nyana terlena dengan kemajuan dunia. Makin maju makin teu percaya ka Al-Qur'an. Makin maju makin ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim. Makin merasakan mayapak dunia muyah mayeh bok di joro bok di pintu halayak di tengah maka jalan-jalan oh nyana ke Al-Quran kumaha lamun geus pokos kitu maju mobil aya di aing kendaraan aya di aing usaha aya di aing jabatan aya di aing ieu istana aya di aing awewe hayang nu kumaha ge aya di aing. Mana mungkin inget ke Al-Quran? Beki kacau pikiran anak jauh karena percaya ke Al-Quran. Ngabohongkeun ke Al-Quran nyana teh mantep 100%. Teu percaya sama sekali sah Yahudi, teu percaya sama sekali karena Al-Quran sah Nasrani, teu percaya karena Al-Quran sama sekali sah Hindu, Buddha, Konghucu. Kumaha tabakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Saeutik-saeutik bakal ditarik ku Gusti Allah dengan caranya na teu nyahoeun horenganan dunia mah dimomoy ku Gusti horeng geus dicilakakeun horenganan ku Gusti Allah teh haitsu la ya'lamun nyana teu nyahoeun dibongboy ku dunia horeng eusina mah cilaka siksa boh dunia boh akhirat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun tayawannya kabir. Urang Amerika datang ke Indonesia usaha nyanajeun pabrik. Urang Vietnam urang dan Jepang datang ke urang nyanajeun pabrik. Urang Korea datang ke urang nyeun pabrik di urang teh usaha. Urang Cina rarce datang ke urang teh dijadikeun lapangan kerja emang dibuka ku pemerintah teh silakan demi untuk maslahatan rakyatna kesejahteraan rakyatna ulah aya nu nganggur supaya nu nganggur bisa gawe datangnya ka urang tuh nyeun pabrik egle uruwara weh nyeun deui ku ari cingluh bahasa gondrong cingluh baheula pabrik engsel terus kebelah dieuna nyeun pabrik deui kitu Pakpung Oil PPO Pakpung Oil teh terus kebelah dieun pabrik-pabrik wah Malaya Cina kuari Korea Amerika ge termasuk kumaha maju nyana mah sebab dimodalan ku negara datang ke orang teh nyukut duit negara dengan caranya nate perjanjian jeung negara langsung nyeun pabrik meuli tanah nyeun pabrik buka lapangan kerja nyana mah untung ka jeung kumaha dimodalan kurang diamankeun kurang dimajukeun kurang nyana mah ngan sakadar jadi hulu doang. Mana coba pabrik anu ngaran Haji Soleh iya juga nih mah pabrik dulu mah Haji Makmun sugan cina iya mah Haji Arifin kabe iya nu si Teguan iya anu si gitu siang-siang melingseng anu si itu kabe Cina tanah ge tanah Cilongok nu Cina kabe Keptos nu Cina kabe kaete kabe nu Cina kabe kuari geus teh Cina dibere babari Cina mah lantaran ieu negara urangna babari jasa disogok tata langsung tata mah birokrasina babari jasanya maju kuari manusok gesian hotel di Jakarta teh orang kafir anu meuli mewah teh orang kafir restoran mewah anu dalalaharna orang kafir baju-baju nu mahal nu meulina teh orang kafir sepatu nu mahal nu meulina orang kafir hayang awewe nu kumaha bae di Indonesia aya orang kafir malulu kafir dibongboy lantaran nyana teh teu percaya ka Al-Qur'anul Karim mungkin boro-boro
Nah secara dunia ya maju, padahal sanastadrijuhum keur disungkun ku Gusti Allah diistidraj, ditarik lelaunan ke arah cilaka. Maksudnya ke arah cilaka teh dek dikanarakakeun supaya mantep nya teh percaya ka Al-Qur'an, teu percaya ka Al-Qur'an nya bohongkeun nu kalari 70% kuari supaya 100% terlena nyana dengan dunia. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, nyana teu jauheun keur disungkun ku Gusti Allah. Mobil pangmewahna, imah pangmewahna, pakaian pangmewahna, awewe pangmewahna, pabrik pangmajuna, horegan keur disungkun. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam, sing hade urang ge sarua bae. Lantaran Sayyidina Umar teh waktu keur nyerang Kisra, dina kitab Bukhari caritakeun lamma humilai barang dibikeun ka kawasan ka Sayyidina Umar lantaran diserang ku Sayyidina Umar Kisra. Eta teh eleh haju menang Sayyidina Umar teh berikut jeung para tentara-tentarana. Akhirnya kapan istana dikuasai ku Sayyidina Umar, harta bendana gonimahna loba diboyong ka Madinah, harta bendana segala rupa aya. Sayyidina Umar mangadoa teh Gusti, kuari segala rupa aya ya, alat perang segala rupa aya, kendaraan segala rupa aya mewah, segala rupa uang emas dinar perak jeung segala aya, hayang dahar teh hese, hayang nginum teh hese. Gusti besi jadi sungkunan. Ngadoa Sayyidina Umar mah ngadoana, Allahumma inni a'udzubika min an akuna mustadrajan fa inni sami'tu taqulu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sayyidina Umar mah ngomong ngadoana kos gitu, Allahumma ya Allah inni a'udzubika sayyana kaulah ngalindung ka Gusti anakuna mustadrajat tina yen nabi teh disungkun ku Gusti besi ieu teh jadi sungkunan harta teh lantaran abdi nguping ucapan Gusti sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, ku ayana sakitu Gusti bere hate abdi ulah resep saeutik-eutik acan kana dunia. Sayyidina Umar tuh jadi sakitu lobana bagikeun gonimah teu hayang saeutik-eutik acan, aman negara lantaran jelemana teu hayang kadatangan ku dunia. Tina sawarehna kiai anu bakal naon kitu ngaranna aman di akhirat bakal langsung ka surga. Di mana-mana aya dunia suka imahna cerik besi, dunia jadi istidraj. Lamun tas gariung aju aya nu mere amplop 10 juta 20 juta nya mah cerik atawa 5 juta Gusti besi dunia nu dibawa ku abdi asup ka imah abdi besi jadi sungku nanti Gusti tah mantes pidato teh cerik ka Gusti Allah percis kok si eta bae dia teh pernah cerik. Ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh ceramah Gusti aju dibere nangan 2 juta padahal pasaran abdi 5 juta segruk cerik goblok tuh udah kuwadi aduh Masya Allah karim udah wajib cerikan teh saeutik Sayyidina Umar mah cerita besi asup ka imah dunia teh ulama anu jelas-jelas bakal ka surga ketika dunia asup ka imahna cerik besi istidraj. Ya Allah urang mah golosor cau alhamdulillah nu kamari ge can beak golosor deui apel alhamdulillah Masya Allah golosor deui kitu anggur alhamdulillah bo di imahna sakumaha toko buah-buahan haju maksudna masalah kos kitu mah jaki kiriman Allah ieu mawa sajan sakilo kan jadi loba tapi nyana bunga celaka kudu kumaha tuh. Sayyidina Umar ya Allah ya Rabbi ku abdi geus dibikenan bae ge di dahar sadaekna ku jelema ku tamu-tamu tapi Gusti ngiriman dia besi dijadikan istidraj bae Gusti ya Allah ya Rabbi ulah Gusti jadikan istidraj bere abdi ulah resep karena dunia kos kitu nyanggakeun sadaya-daya tama urusan Gusti Masyaallah Gusti
kamari marada loba kok ayeuna saeutik Gusti siapa goreng tungtung cak Allah teh ya tuh rada resep eta mah ulah tuh hendak lamun urang ngariung aja tadi bare berkat alhamdulillah Masya Allah nuhun Gusti berarti Gusti ngajagaan dunia ka diri abdi boro-boro dibawa ka imah abdi sangkilang minum ge ngarokon teu Gusti ieu beureunan abdi bener-bener dijaga ku Gusti 3 kali baik ieu abdi ka rumah sakit Gusti tolong budak nggak ada anak kos gitu pisinin tuh orang walaupun bang loba berkat alhamdulillah ba istidrat kerasakeun ge dahar sanggeus dahar kemudian minum terus orang sare bisa tahajud henteu lamun eta teu bisa tahajud berarti makanan teu beres urang mah teu pernah kitu Pak alhamdulillah bu putih dahar berkat subuh ge kaliwat bu mantap jasa tambah berkat tolong seuri deui goblok jasa maksudnya ayah jelema anak kuari ge ya Allah mah jauh ti si eta lah kuduna makan merenung ketika dek di dahar urang dek di dahar Gusti isi istidrat lain masakan nama bagus jeung eunah bisa moal ya abdi hudang Gusti Masya Allah andai kata ieu makanan haji bisa hudang berarti bagus Gusti andai kata ieu teu bisa wallahu alam Gusti abdi teu nyaho saha nu masakna kumaha meulina make duitna kumaha teu apa tapi mamalana kan ke abdi lamun tema ieu duit dan dipake meulina teu beres masakna teu beres atuh pan dibikeun ke abdi sarua jeung diracun abdi Gusti ya Allah ya Rabbi nu ngomong ka situ Allah macan ngadenge cili aing segede kieu can ngadenge encan nya nama huahe geus beres dahar itu bea kan bungkus deui oh we ku adu bang nu batur ge kunyana cek aya ge eta mah bagian abdi lah sia mah kudu pohara Masya Allah eta mah ngaranna kiai berkat iya tah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ngagesle ku ari kiai anu asup ka partai kiai asup anu ka Golkar terutama deulekeun di Kabupaten Pandeglang saksian di Kabupaten Serang Ambalaya di Kabupaten Tangerang sepengalaman kaula kula di Bandung di Garut di Tasikmalaya eta teh anyana teh bunga nu dibere mobil nu dibere motor nu dikamekakeun kemudian nu dibangun majelis talimna jeung pondok pasantrenna eta teh keur dibongbroy di sidrat ku Gusti Allah horenganan sanastadrijuhum keur ditarik setik-setik dibetot mun tadi mah ti handap ka luhur jadi solihin ti handap ka luhur jadi wali ku ari batiluhur nu tadina kiai jadi ku ari kiai ngagejret blek ka handap nu ngaji tutup tinggal bae nyana suuzon ka jelema nu magahan ngaji teh pesimis gara-gara sia lain kitu pagawean nyana di istidrat ku Gusti Allah santri baralik plak tinggal moh wari mah 2 tingkat 3 tingkat majelis talimna loba gede tapi nu ngaji kuari mah pondok pesantren 2 tingkat santrina beda ngomongna ai kamari mah macalab diatun lamanawiyatun watut tanawau samayatu kuari mah lain deui oh kotok negeri diganti sabaraha pondok pesantren nu santrina jadi hayam negeri sabaraha pondok pesantren anu kuari eta teh di istidrat ieu ayatna ieu bacakeun di hareupeun Kiai Mui bacakeun di hareupeun Kiai Golkar bacakeun di hareupeun kiai anu sok di partai yo walladzina kazzabu bi ayatina jelema-jelema kiai-kiai anu ngabohongkeun kana ayat ai ngabohongkeun sakaligus henteu tapi menyalahgunakeun kana ayat sanastadrijuhum ieu teh bakal ditarik ku Gusti Allah saeutik min haitsu la ya'lamun nya mah henteu nyahoan dengan cara teu nyahoan horenganan keur dibetot ka handap kamari mah manggung di luhur kuari geus aya ngagedep le di handap tetep bae hayang dikiaikeun ku batur lamun ditanya teh di kiai-kiai nya nama marah padahal mah santri teu boga pangajian deuk kumaha tuh tapi tetep bae lamun teh dikiaikeun marah goblok sia kiai aing teh
kiai emang aya santri kiai boga pengajian entah mana tuh yang kiai bayar tetap dipertahankan gue ini panai kiai mah meureun boga pengajian kiai boga santri eta kiai aya majelis taklim aya pondok eta ngaran kiai aya santrian aya kuari mah santri baralik bubar kabeh haju kuari majelis taklim lagi geus seueuh haju nyanana magahan ngaji geges henteu haju manehna tetep bae hayang di kiai-kiai eta kan disidratkan ku Gusti Allah bacakeun ayat ieu ka kiai modal kos kitu maksudnya aku mah abeh merenung nyana aing datang ka kiai kuari ge encar ngarasa salah bahwa nyana asup ka Golkar ku goblok-goblok da kiai eta ku tolong lah kiai kau tidak buka hatena teu dae pan aya anu sadar mah masyaallah nya padahal mah ilmu patul muin aya di aing tafsir aya di aing tapi boro-boro batur aing ge teu make berarti aing ieu meureunanan ka hijab ku Gusti Allah dihijab iku nafsu aing kamari meureun aing ka partai Gusti hampura Gusti mudah-mudahan abdi kapake di Gusti tah mah tolong tah ke situ sanastadriju teu daekeun malah kuari mah geus dagang kiai nage boga warung tapi tetep bae lamun ditanya mah aja ke mana goblok mah kiai tolol sih mutu nyahoun beuneunan marah kene mah marah eta sanastadrijuhum tah tegas jasa ieu ayat tegas jasa tegas jasa sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun masyaallah istidraj Gusti Allah ya Allah ya Rabbi baheula keur boga pondok pesantren salap mah manehanna pada santrin aya 10 aya 20 sengit kadengena bagus kadengena mun ngomong didengekeun bari dipake haju mun aya riung-riunganna tuku batur teh ya gitu naon ngaranna diondang malah teu kaladenan ondangan teh malah loba anu teu diijabah lantaran ngarasa capek karena Allah ieu tapi sengit lalaunan ngageser nyana jadi muitek mui sibuk mobil jadi boga padahal istidraj imah jadi bagus padahal istidraj kuari mah make calana dan lain sebagainya padahal mah santri balik pengajian eueuh nyana teh gupak dirinya keur istidraj ditarik dikahandapkeun set jante min haitsu la ya'lamun emang teu nyahoeun ieu dengan cara teu nyahoeun nyana ge teu nyahoeun tinggal introspeksi urang aing sih kerita kenapa diturunkan ya Masya Allah kari bisa etik jelema teh nu sekarang itu tapi lamun haju inget lah lain jalan aing ya lain jalan aing lempengkeun deui boga kalakina cenah aja alhamdulillah barang asup di partai mah ieu motor-motor bae mah boga motor istidraj kamari mah ngan boga motor doang cenah keur jadi santri biasa kuari mah barang asup ka Golkar mah jadi mobil istidraj merekan dihandap mobil istidraj siapa aing ngahina baca kiai ayat walladzina kazzabu bi ayati la sanastadrijuhum eta mah jang kafir aing mah lain kafir lain naon ieu mah lain kafir mah tapi ulama salafus salih ieu teh ya ngajelaskeun lain ka kafir bae kiai nu nyalahgunakeun ngabohongkeun ayat anu tatadina ayat teh jang neangan ridho Allah kuari pake neangan apansa neangan posoan neangan berkat ieu ayat sanastadrijuhum kiai anu ngariung hayang berkat tadi bere tulis di hadapna berkat istidraj beres geus aduh ai mah lain istidraj ieu anu belah dieu mah raja istidraj rajana aja setan geus jadi raja pandangan kudu istidraj ge raja parah urang lamun digulak-gilek saayat bae ya karim masyaallah horenganan Masya Allah istidraj tuh Islam mulai orang jadi kiai ketika ya dunia suka imah orang tah iya dunia mun duit teh mun makanan teh amat tenden urang na diuk we di meja renungkeun ka Allah Gusti ieu teh duit istidraj apa lain istidraj teh naekeun abdi ka luhur apa ngahandapkeun abdi ti luhur ka handap abdi kan teu apal ieu duit teh ti mana usahana naon nyana
renungkeun urang teh ieu mah teh pamarentah mun ti pamarentah mutlak tah mah geus tah mah ngagejretkeun kadaya ku ceulis sia aing bajar bebeneran nya sia kagetnya aing bebeneran sebenarnya mah urang hayu babarengan ka Allah ulah make jeung hayang duit pamarentah ulah cenah lah ki uci mah teu nyahoan cenah dalilna leg-leg ku sia dalil leg-leg ku sia dalil leg kena jadi orang koros ya mal beres mantep kula mah eta aya gambar dijualan kula mah di Banten aya gambar kula mah isin ceurik kula terus ka ditu ka mana ka Pulau Cangkir kamari aya gambar kula dijualan aduh cek kula teh maksudna aing dibere henteu ku sia ya Allah deres mun bagi dua mah kitu tah yang itu tah aya jelema tamu ti Jawa Timur ti Ampel ka kula aju mawa eta teh kos-kos almenak kula ditanya nyana bebeja teh si Ampel itu apa ini gambar kiai siapa kiai coba lihat di dia jaheuh mah gambar ai belinya di mana saya beli di Ampel Masya Allah beli di Ampel sih jauh amat atuh ieu aing aya ieu berapa duit segitu tuh bilangin sono bagi dua gitu di Banten kula ke Banten ya gambar kula mah isin ulah isin bung kemudian atuh di Pulau Cangkir Ambalaya kula isin ja anu bebeja kelas di Cirebon meuli gambar kula eta kan nu kanyahoan bae nu teu nyaho mah mun loba jasa beureun jutaan puluhan juta nyana boga kauntungan aing tilok dibere hayangan mung dijualan kebeneran aya pondok pesantren meureun waktu kula nikahkeun aja dipoto jeung eta kiai kemudian kunyana dicitak jadilah almenak ngan eta almenak aju aya nu mawa ka kula aju ku kula dibejakeun ka nyana ulah aing materi dot hayang ulah almenak nu aya gambar aingan ulah dia cenah kiai ieu kan untuk pondok pesantren teu aing mah teu hayang nyumbang ka pondok pesantren kos kitu teu hayang geus beres cenah atuh moal maju kajen teu maju ge aya aingan mah embung aing mah embung engkena ku sia beres tanggal ju disoekeun ieu sia pake bungkus tarasi beuh budak ulah cak pamajikan sedihkeun meureun pamajikan cak nu bogoheun ka kula coba emang lu boga tuh loba aduh ini kekasihku cekiana tah embung mantap ge nah beusi aya gambar andai kata aya kulaan di dinya teh jeung Rano Karno atawa jeung WH atawa jeung saha bae kemudian ditempelkeun teu ridho dunia akhirat kula teu ridho embung kula mah dibere embung teh heran ini lillahi ta'ala embung lamun kula hayang mah tuh kula bae nempelkeun sorangan ieu gambar aing ya tempelkeun dirinya ketua seluruh organisasi sadunia beres tempelkeun dirinya set di handapna aya deui Haji Pendi inilah wakil juri beres kula mah eta masuk dipoto ge keur ieu mah hayang keur ieu mah dibere embung ku ari dibere embung anu moto loba jasa keur ieu mah emang hayang keur ieu mah ku ari embung dibere embung teh ku Allah teh dibere embung lamun lain kitu mah jeung ahli Allah ngarendeng jeung Habib Lutfi dipoto kajeun ieu mah jang sakadar dedeuleun oh iya Habib lain deuleu kula na leuleuh Habib aing nama teh kudu deuleu dipoto aing mah deuleu ieu aing ye gitu teh jeung saya Aziz dipoto jeung saya Fadil dipoto jeung kiai kajeun teh masa kadar kenang-kenangan doang bahwa ieu jang syahid ke di akhirat mun Habib Lutfi mau atunya nama turunan Kangjeng Nabi ya Syekh Aziz ge Habib kan eta turunan Kangjeng Nabi ya kayaknya neuleuh wah ini yang pernah dipoto sama saya nih nah
Enggak Haji Pendenya. Saya juga dipoto. Enggak, itu mah kepoto. Enggak maksud saya katanya. Lain itu mah. Cuman blitnya aja ke situ. Ntar sebenarnya guys seru. Nah, iya sih, ayah menak, aja ayah gambar gua embung, maksudnya embung, diberi embung, ulah. Keria punya orang, waktu kula ke santri, itu ayah almenak, obat, dicegah, ulah, bejakan, ulah. Alhamdulillah, mungkin masih timbul deh. Bab gua di loba ya, ayah pondok pesantren modern, pernah kejeng kula, naon gitu ngarana nikahkeun, dipoto. Ayah kula, geus jadi tah, geus jadi ngan tinggal nyebarkeun doang. Untung katahan ulah terido kalau embung iya diberi embung itu kumaha tuh sebenarnya gimana kalau bagi dua tahu tak kalau bagi dua tahu dah kalau begitu mah atuh itu sabira duit albenak sabara duit sih aing masa kali ngadoa bru ye albenak mah kudu dijualan angel boga duit ya ani ngadoa ka Gusti Allah ya Allah minta samilia biang samilia beres geus heotan deui atuh gan embung aing ngadoa duit naonan atuh teh hayang lamun teh mah hayang bisa insyaallah sabira kos kitu atuh lah atuh dah asal dipenta bae Allah kan babarengan jeung urang bahagia nyaho ka Allah Ta'ala ya khalaqas samawati wal ardh urang senang lantaran Allah teh maha qahar maha jabbar maha gopur maha rahman maha somad maha somad maha rohim tah eta pangeran anu sugih nu gagah teh bareng jeung urang jih urang diuk bareng jeung urang didieukeun ku Allah urang leumpang bareng jeung urang bareng jeung Allah gerak urang nangerkeun Allah cicing urang atuh berarti Allah cicing innallaha ma'ana penta teu kudu gandeng-gandeng ya Allah anu ngahirupan urang nu nganasapaskeun ka luhur kahandap urang tinggal ngadoa we ya Allah butuh duit samiliar mal kebal cak Allah cokot tuh di ditu tuh embung kudu nyokot mah kudu ragag bae dek saya ditimpah eta mah gagaran duit onam bel kumaha lamun minta mobil aja mobil ragag kalau orang begah sia minta mobil ku yang dibere modar sia keur carita nu bodoh mah kos kitu atuh lain kitu ngadoa teh diijabah jeung henteu karasa apa henteu itu eta pertanyaan ahli marifat Kiai urang lamun minta hampura ka Allah eta dihampura jeung henteu karasa tah henteu karasa kumaha sih bisa karasana eta panjang dongengna Kiai lamun urang ngadoa diijabah jeung teu diijabahna karasa ya urang hadiah ka ahli Allah set antara hadir jeung teu hadir atuh karasa kumaha cenah kieu mun hayang ngarasakeun tanyakeun Haji Pendi nyana ge osok nya aja hadiah teh langsung itu kasurupannya nana atuh karasa jadi itu supaya yang karasa gitu etalah nu hese perjalanan gitu nan malah orang isin ka Allah embung ngadoa nanti sekali-sekali lamun keur ka ponto lah minta bae Gusti misalnya aya acara kemudian hujan berbagai ieu teh antara penta atawa ulah teh kan urang mikir heula pikir ka Allah isin teh isin teh ieu teh manfaat apa henteu sekali-sekali pendek nganasehatan jelema ye Gusti menta bae ya supaya hujan teh eureun hasa kedeuk eta doana mah eta teh Rabbi fir warham Rabbi firli wali walidayya warham wa kama rabbayani shaghira set hujan eureun tuh pas mana juri ngomong emang kumaha gitu bisa kuas gitu nu keur ieu didongengkeun teh Syekh Nawawi di Mekah teh kapan hari teh naon gara-gara panas kiai ti Mesir kiai di mana menta hujan eueuh diijabah
aya dongengna Syekh Nawawi cenah Nawawi Tanara Ban Al-Bantani panggil teu berupa kiai nyana kulantaran didesak nita dititah ku raja akhirnya jana ngadoa doana eta Rabbi firwar Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira hujan ngecek bae hujan sapoe hujan dua poe hujan tilu poe hujan Syekh Nawawi dah kabur woi cak urang Arab ieu hujan teu eureun ieu bahaya ieu mun kos kieu bae coba kiai ti Mesir kiai ti Turki kiai ti berbagai kiai ngadoa tetep bae hujan teu eureun tiba kudu Nawawi deui bae teangan Syekh Nawawi aya di Sib Amir tepatna kan di Sib Amir dinya Sib Amir tah urang lamun ke Mekah ka ieu Maulid Nabi teh kitu ngaranna Sib Amir eta tah tempat Syekh Nawawi di dinya nah lamun ka belah dieu tasep ngaranna Sib Ali lamun ka belah ditu ngaranna ieu ka kitu ngaranna ngenan kitu ngaranna Jihad Sud tuh Ustaz lamun ka ditu ka kaler ieu ngaranna tumis pala hiji misbala dua misbala khusus bakut mah lamun ka belah dieu kada tah eta Jarwal lamun ka ditu sot eta Aziziyah eta nu kuari juara rauh jasa eta di mana eta mah di tungtung dunia jauh kuari mah nah Syekh Nawawi dipanggil aya keur ngaringkuk be rasanya aing dipanggil dia bener bae Nawawi mohon maaf supaya ieu hujan eureun deui coba doa deui doa deui Rabbighfir warham wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira Rabbighfir li wali walidayya warhamma kama asmarat eureun cak urang Arab eta keneh doana heuh eta keneh teu hese naon hubunganana doa eta jeung hujan coba ge hayu dia tambah Rabbighfir jauh jasa nah wali mah kos kitu tapi aya rahasia-rahasiana nu kukula pernah didongengkeun teh harita aya anu dibere doa aju katinggalin teh eta sarua bae Syekh Nawawi teh wali geus lamun dibere ku wali mah ulah sok nawar-nawar ulah tah eta wirid kumaha cenah hayang ka awewe tah baca eta baca padahal hubunganna jadi daekeun aja orang mang-mang ini mah jauh hubungan karena mahbubah mal manjur ulah asal diberi kuali ya beres ya nah iya kan murid torikoh teh nu hese ge nyana yakin tuh bahwa urang teh guru nyana eta nu hese ge ini sakadar kadeuluna bagus-bagus bae mah lain kitu pan guru torikoh mah ngatak dek merena hese nyana yakin teu si ka aing bahwa aing mursyid mun cara guru torikoh teh mun cara teh mah lamun nyana encan yakin moal dibere moal aya sadunya nu mere moal aya guru torikoh kitu mun geus yakin kara mata kaya anu 5 tahun 6 tahun 7 tahun teu dibere-bere aya zikir biasa mah tuh biasa bae ngan bertorikohna satungtung can yakin moal sebab naon engke nyana cang caya kumaha lamun kadeuleu keur teu salat misalna kadeuleu keur kadeuleu aurat kadeuleu keur kan macem-macem tah ieu mah lain mursyid mal beres misalna kan guru toriko mah aya fana dan lain sebagainya kos aya 2 jelema panjang bae tungtung nama aya hiji jelema sia lamun hayang jelema kudu neangan mutiara lamun geus kapanggiku jeung mutiara kakarak sia jadi jelema 2 jelema penafsiranana beda nu ieu mah nu pertama penafsiranna mutiara asli batu nu ieu mah mutiara ma'rifat beda jalan nu ieu mah tuh terus bae neangan ka laut ka neangan mutiara beda jalan nu ieu mah terus bae ke pesantren majelis taklim laporan 2 nana nu ieu mah mutiara asli nu ieu mah mawa ma'rifat kakarak padahal guru da eta keneh beda keyakinan beda datang tuh nu ieu mah yakinna bahwa nyana teh lantaran tatarina ge hayang dunia tafsiran nyana teangan mutiara beneran nu ieu mah datangna lantaran hayang husul ilallah ketika teangan mutiara marifat jelema eta keneh mursyidna berbagai keyakinan murid nu datang beda engke bakal mantak di akhirat aya mursyid guru mursyid muridna nu ieu ka neraka nu ieu ka surga mursyidna nyana keneh la ilaha illallah bareng tapi nu ieu ka surga nu ieu ka neraka protes nu ka neraka masa sih guru kula eta keneh dikira eta keneh tapi kok ieu kula mah ka neraka kakarak diproses panjang da dongeng nangke engke insyaallah mun ka umuran ku eta ieu mah
wa umli lahum inna kaidi matin wa umli jeung bukula diserentekeun dingkekeun diahirkeun henteu disiksa di dunia dibohong mereka ku dunia sebagai sidraj. Oh horengan dek dicilakakeun alas cak Gusti Allah aing ngomong sanas tadrijuhum min haitsu la ya'lamun bakal ditarik saeutik-saeutik eta adalah merupakan ucapan Allah rencana Allah sanas tadrijum saeutik-saeutik ku aing bakal digeslekeun inna kaidi matin sanjajan rencana aing panjang upaya aing kahayang aing dek diistidraj matin kuat ca nu bisa ngalawan aing moal bisa sia Yahudi nu batak ngalawan kaum muslimin mukminin emang ku aing hendak digeslekeun ka neraka diistidraj inna kaidi batin. Nasrani nu batak keukeul bae ngalawan kaum mukminin emang nyana ku aing teh hendak dikanerakakeun inna kaidi matin. Rencana aing kuat nyana dikanerakakeun datang ke perang jeung mukminin. Kitu kene kiai-kiai anu ku aing hendak dicilakakeun kurang ada edinya hadis edinya tapi ku aing dicilakakeun inna kaidi matin diistidraj ku aing malus aku kumahanya na inna kaidi matin rencana aing panjang upaya aing kuat sah nu bisa ngalawan kunaon yang maksud itu nafsu nyana ketika jadi kiai asa jadi kiai nafsu nyana ketika jadi kiai asa mulia nafsu nyana ketika jadi kiai asa agung nafsu nyana ketika jadi kiai asa jadi raja ieulah hijab cilaka nyana mata kaya diundang ku bupati ku wali kota ku gubernur kos kitu mah cilaka kumaha lamun urang teh hayang aja diundang masalah aja cara dibere duit bermasalah eta terus gitu mantap ulama embung dipanggil ge bisa dibere duit kumaha cara lamun teh dibere duit masalah teh dibere duit mah aja kumaha tuh lamun dibere leutik bermasalah ulah dunia mah dunia hina urusan ku urang nu jujur ju adil tasarupkeun jeung agama ulah sok dicampur adukeun besi diistidraj ku Gusti Allah inna kaidi mati wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in kholat maka lamun sepi ya dari yang muttasilah. Fa'in kholat maka lamun sepi ya muttasilah. Annaha fal madhhabu annaha yurzun maka utawi madhhab iku satuhuna muttasilah iku simpenan naharon ing dalem awan zaman amin wa iglaqih ing dalem zaman aman lan den gembok kebab fa'in fukida syartun maka lamun den sepikeun apa syarat atawa maka lamun sepi apa syarat hirzun khaimatun bisawalan utawi khaimain dalam lapangan iku ilam
tusyada atana buha lamun ora den pagehan apa pirang-pirang tali khemah wa turukha waruhalan dan lamrehakan apa pirang-pirang tungtunge iya khemah fahiya wa ma fiha kamadain bisohoat maka utawi ya khemalan barang kang tetep ing dalam khemah iku kaya barang-barang kang tetep ing dalam lapangan wa illa lam tusyad fahirzun maka iku simpenan bisyati hafizin qawin kalawan syarat kang ngajaga tur kang kuat biha ing dalam khemah walau imanan sanajam anaya hafiz iku kang turu nomor kedua saya mau tanya musola di saya kalau mau Idul Fitri suka dikasih beras sama PT Columbus ya pabrik minuman untuk dibagikan ke jamaahnya. Bagaimana hukumnya dengan beras tersebut, halal apa tidak? Terima kasih. Jurig jamaah pengajian. Oh, ngaranan jurig berarti. Oh, dikatakan jurig ngaji maksudnya. Cuma marah baik. Jurig ngaji, jurig dahar, jurig ngaji. Sama campurnya jurig daharnya jurig ngaji. Soal haram jeung halalna teu nyaho kula mata. Nyaho halal, nyaho biasna halal. Biasna mah yang bisa jadi haram. Eta pabrik Columbus minumanana minuman limun saparila apa minuman anu sok haju molotota gitu dah. Sebab ngaranage Columbus eta teh di luar negeri mah geus kebal. Keur waktu kula di luar negeri leutik kene. Di luar negeri beteng maksudnya keletik ereh geus ngade Columbus Masarua jeung Manson belah dia bir mah belah dia Columbus mah geus leuwih ti heula Johnny Walker ta eta geus tari heula. Lamun tina penjualan barang haram atuh teu kudu ditanyakeun ka kula nama bos. Tinggal NTB karasan atas ngadar beas eta langon tante. Boro-boro eta urang dibere ku pemerintah bae duitna menang ti pajak atuh haram. Haju dibere ku jelema anu usahana menang ti bank biayana. Haram. Cenah aja kiai anu mah ngahalalkeun terus tuturkeun Gusti ka eta. Hayang burete beuteung si Allah. Haram. Ya, jadi lamun tina jualan barang haram atuh haram hasil. Minta kurang di dunia moal kebal sebenarnya mah, tapi ya, mempertahankan haram halal hese. Nu haram tetap haramkeun ulah dilaksanakeun. Nu halal tetap halalkeun pek urang laksanakeun. Nu wajib tetap wajib
perintah laksanakeun, nu haram atuh jauh. Ieu ayana bab qati sariqah teh maksudna haram maling teh, kemudian lamun ngalaksanakeun kena sanksi. Sangsina dipotong leungeunna. Maksudna nu mantak disangsikeun kitu teh ku Gusti Allah supaya jelema ulah maling. Kan lamun jelema teu maraling mah aman. Di negara nu maraling pamarentahna aman. Di lembur nu maraling aman. Di ka masjid moal mikiran sendal. Di imah ngagantungkeun baju urang teh curiga. Ieu mah teu meunang ngagantungkeun baju salah. Kakarak ngaleos maka jero diuk sakedeung kaluar jasna mah aya keneh, calana mah aya keneh, dompetna geus aduh ai nyangka ka batur jamannya, ai ka pamajikan deui jamannya deui, tungtung nama urang lah beureun tuyul sakali dua kali horeng pamajikan urang tuyulna saware. Tah ieu sangsina nu sakieu beratna maksud Gusti Allah mah ulah ngalaksanakeun maling. Zina nu mantak sangsina pohara jasa abe ulah zina. Ieu mah dibere sanksi anu berat teh, palah cenah berat amat, teu adil amat, lain teu adil. Tinggal urus betekadkeun di diri urang moal maling aing mah, moal zina aing mah beres. Berarti anu ngomong bocah mah aja cenah jelema anu muson zina muson kemudian diranjam datang ka pae, Allah teu adil amat atuh sia mah endek si meureun. Endek. Atuh lamun moal mah ya itu moal leuwih ti eta aing mah teu kajen teh. Jai mah moal ieu zina. Leuwih ti eta los. Boro-boro dirajam, dicacag, diajur-ajur. Ieu aing mah ridho di hukuman geus kitu ku Gusti Allah, aing mah moal. Kakarak dipotong sakieu leuwih ti sakieu. Ridho aing mah di hukuman ku Gusti Allah. Emang kunaon? Aing mah moal aja. Talak mun tekad moal mah satuju. Lamun di jero hate aya gernek-gernek sautak saeutik pan Allah kejem amat. Jelema zinahnya ngeunah kok diranjam sih. Ya Allah teu adil, berarti di jero hatena aya saeutik boga rencananya lantaran meureun barang loba jasa ku ari berbagai kelas. insyaallah kelas ngampar mah bisa dikredit. Aduh tempat tadi Citra ya di Puri mah bersih di Puri mah pindah ke Citra kabeh gitu. Aduh ya Allah karim ya watak satu urang lamun urang geus ngucapkeun inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh ini sanyana kaula wajjahtu ngaharep abdi teh wajhiya ngaharepkeun diri abdi lilladzi ka Allah fataras samawati wal ardh nu nyieun langit bumi katut eusin abdi teh dadamelan Gusti hirup abdi teh pamere Gusti tanaga abdi teh pamere Gusti robah abdi cicing abdi teh anu Gusti sanajan embung-embungan ge wayah muryang mamuryang bae sanajan embung-embungan ge wayah paeh mah paeh bae abdi ridho Gusti di hukuman ku Gusti cak Gusti salat wajib cak Gusti minuman haram cak Gusti zina haram cak Gusti maling haram abdi ridho diparentah ku Gusti ulah-ulah ning kakarak salat berang ting abdi ridho ulah-ulah kakarak ngaji perang abdi ridho Gusti paeh misalna atau emang dititah ku Gusti dek balik ka Gusti abdi siap perang
nyawa tarohanana ta eta inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima abdi condong tur pasrah wa ma ana minal musyrikin sama sekali abdi henteu nyekutukeun teu ngaduakeun ngatilukeun tuh Masya Allah aing ngomong ini wajah tu wajhiya giliran bae ngaharepan awewe di kiceupan aduh ditanyakeun nomor HP anak dikontrakan mana neng bangun rada lain deui neng ieu neng beda jeung nu di imah mah jiprud rarasaan siapa juga ngepek gitu Pak tuh eta ini wajah tu na mana lamun urang inget ka ini wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard urang teh percaya ka Allah dengan penuh keyakinan pasrah ka Allah diatur ku Allah siap abdi siap diatur ku Gusti nu wajib abdi rek dilaksanakeun nu haram ku abdi bade dijawat abdi siap jamual kebal sapira salila di dunia doang bakal balik ka lembur abdi nu asli geus loba nu kadeuleuh jeung nu kasaksian ku abdi pararae bahkan dulur abdi abdi geus pae tila bahkan tatangga abdi geus pae bahkan incu abdi geus pae tila meureun incu teh ieu di kuburan ngarep-ngarep bapak kolot iraha ka dieu geus paruti tabuhut bapak kolot tak geus gigituan anak incu geus gigituan mah asal liwat dekat kuburan lot kasih mana lot gerak ka dieu lot nginaheun di jero kuburan malot aya bodem lot tatangga ge sagede olot di bodem komo olot beureun lot gerak ka dieu lot nya nangis kikituan bae eta Masya Allah ye jadi ayana bab hudud lain berarti syariat kejam ieu teh bentuk larangan ulah atuh ieu mah urang nu mantak ngarasa kejem so teh hayang endeuh nu mantak eta tinggal urang arahkeun diri urang nafsu urang diarahkeun ku urang supaya nurut ke Allah tinggal eta tugas urang tugas orang mah tinggal ngalah ke nafsu cak itu doang nah lain kholas maka lamun sepi iman mutasil min hafizin tinu ngajaga ai mama rapet cara di lembur urang kuari kamari manyaritakeun imah anu nunglan anu misah bulakan kuari mah imah hiji lembur berarti nu disebut imah hiji teh salembur teh loba jasa imah teh bahkan meureun kuari mah bisa disebutkeun geus lain lembur misah-misah imah hiji satembok kuduaan tapi teu wau satembok teu wau nyana-nyana urang-urang satembok kajahoan satembokna lamun urang maku belah dia nongol ka ditu cek nu belah ditu sial maku pajang-pajang teuing teh si jelema dia aing-aing siap bawa dibales ya kajian hukum lagi isuk nganya namaku deui ka dinya tek cek nu belah di nonjol panjang amat satembok dua eta saraja satembok duaan can pugu wau sebab pindah-pindah panjenengan tak eta kos sekarang itu zaman teh encan canggih polisi teh jam tangan santri di dia jam tangan santri leungit laporlah ke polisi Pasar Kemis polisi langsung neangan kapan di Jakarta coba eta
diselidik ku polisi langsung ke merek anu zaman kos gitu rupana keunggal tukang jam iya tanyakan ini beli dari mana, oh ada apa yang belinya, yang jualnya siapa ya anu, orang mana, terus selidik ayah kepanggil menang beda apa ya di balik gede tai imam malingna orang anu kepanggil di Jakarta eta polisi teh boga gawe baheula kuari orang lapor ke polisi datang ke dilaksanakan lagi wow galuduk sing jelegur kuari maya dilaksanakan ongkosna dan lain-lain sebagainya baheula eta santri leung sepeda di dia santri leung sepeda kapangi deui Jakarta ye baheula mah anu sok disebut asem reges teh pencitan di mana-mana aya nu leungit diantep heula teh seminggu kalau geus eueuh karak dipencit digantung-gantung eta lamun aya polisi teh diangan nah iya kapanggih bae Masya Allah karim mantak tanaga polisi baheula jeung ayeuna hebatan baheula polisi nu baheula ka sorga bae polisi nu baheula mah polisi nu kuari jahanam paling hebat antara sorga jeung jahanam nyananya ka sorga henteu ka jahanam henteu panas nama ayat tetep barat polisi nu bener kuari mana pangneangankeun polisi nu bener cak Bang Haji teh Ki Uci sambarangan bae pugu anak aing polisi cenanya nanya di jahanam kan anak aing menjadi polisi kulawa kamara kakula pak ku bapak amati anak bapak nu jadi polisi teh sapoe dua poe terus tutur heula kege ku bapak sabulan mah bener-bener Ki Uci naraka orang sia kaharti kege coba ge tuturkeun sabulan bae ulah kebal-kebal sabulan makanya orang anak aing bener Ki Uci asana aing ka bawah ya polisi nu jujur mah hiji polisi tidur coba jujur jasa jalan kehujanan keangginan itu terus baik Masya Allah karim atawa ima di lembur tapi tipeting nu ngajaga kemudian kumanehanana lawangna teh dikunci tipeting ya ketika aya nu maling berarti di tekudu mengaga tekudu dipotong leungeun anu maling sebab peuting teh dikunci eueuh nu ngajaga tuh kan geus catur ge dah tak sing ade wari masyaallah motor peuting sugan ka ieu mah sepeda sugan ka ieu mah mobil sugan ka garasi barang-barang pepoyan sugan anak kotok giring-giring ayo ka dinya ka tempatna beres kunci aman beres aman jadi urang teh jadi barang-barang teh disimpen di tempatna atuh motor aya di imah sepeda aya di imah anak kotok jeung kotokna aya di sayangna di kandangna gitu keneh popoyan araya kabeh mobil di garasi urangna aya di imah alhamdulillah aman anak urang mah kabur tuh cak babana motor aya sepeda aya mobil aya alhamdulillah geus kunci garasina aya geus kabeh geus aya anak urang mah tadi ngaleos bah deuk ka mana cenah nyaho jeung lalaki geus kajeun lah aman paling ge balik reuneuh eta di kumaha tuh anak kotok dikandangkeun aya anak urang nu awewe di bawah cocodot Masya Allah karim baheula mah pantes teh akan ini teh pantes mawa kokoprak teh cang
hei maghrib ya geus ulah arulin bae segala main gobak segala naon balik maghrib sande kalas ya hei mandi eta budak kolot teh kos kitu kadeudeuleukeun jasa eta ku ari nini make kutang samping dari kadeukeun. Ya Allah buker wiganda anu geus beureum aya koneng aya bukna ge putih aya mun urang kapanggiduaan mah heuh sieun ieu asana kurit jurig newo-newo teh ieu tapi nya eta man pantes jasa man bari mah kokoprak teh gitu cok main gobak eureun maghrib tuh suara adzan bisa kumaha sande kalas ya ku kalong sia balik ngamping eta ku nini bae ku nini baralik bodak baralik marandi se bari diomongan ku kolot teh sia maghrib bareng balik can mandi can dahar sia keur mandi dahar salat bater tita eta ge tolol ge kolot baheula tah mandi sia mandi maghrib mandi dahar tas mandi teh pendalahar dari lembur teh eta salat teu sarua bae teh ditita jawabannya gitu salat ieu tapi kan aman araya di iman Masya Allah kuari barang mah dikajero-jerokeun segala rupa anak diabu ya Allah sazaman horegana aduh ngarempan jasa ayo inggis jasa Masya Allah kuari urusan kemah urang lamun nyaritakeun kemah camping teh eta teh budak sakola itu baheula mah di Garut di Bandung mun tamat SMA camping atawa libur panjang camping ai di urang mah anyar-anyar camping teh anyar-anyar eta ge ayana di anu make baju seragamna coklatnya naon kada atuh pramuka sih Masya Allah mah nyaing teu nyaho ya Allah ya Rabb pramuka bener ya Allah tah aya teh camping teh urang di urang pramuka Bandung mah Garut mah Tasik mah Ciamis mah tiba heula kararemping teh camping-campingan mawa kemah eta teh geus tradisi parahyangan di itu teh aya Citanduy nyeun kemah di sisi Citanduy sapuluhan didinya teh 3 poe balik 7 nu 3 kanyut Bandung eta kok gitu Bandung situ Patenggang gari itu teh dieun nyeun kemah di sisi kitu tangkal teh Ciis mangganing eta teh budak sakola nu baraheula mah encan tertata seperti ayeuna gugulingan brus ka situ kadinya baheula mah tahun 88 hiji teh encan seperti ayeuna situ Patenggang Cibodas kemah eta lah pagawean urang Bandung Garut Tasik Ciamis sebabnya namakan sibuk sapopoena sakola anu SD mancan wayah SMP mulai SMP SMA diporsir otak teh urang Bandung mah urang Garut mah Tasik mah nosek disebut kota pelajar ieu teh diporsir nu matak aya lajang rine seminggu nyana kemah untuk menenangkan pikiran kumu mahasiswa mah teh minggu mantap ka Sukabumi ka dieu ka kitu ka anu kula poho teh ngaranna itu ka Sukabumi dan lain-lain sebagainya tah eta teh urang Bandung mah karitu lantaran urang Tangerang mah belajarna saaya aya Tangerang Serang Pandeglang wis setipe ge mengkono niku wis atuh aya aturan sakola 2 poe saminggu henteu ieu urang Tangerang mah kos karena itu 2 poe sakola saminggu henteu tapi naik hayang tolol teh gimana tah
etalah di urang matak dikirim guruna Yogyakarta, dikirim di Ciamis, dikirim di Tasik, maksudnya itu dikelola supaya pala lienter dikirim urang lembur dia mau nu jadi guru pasar Kemis nu jadi guru di Etek nu jadi guru di Cikupa nu aya jadi guru teh di raja-raja di urang nu jadi guru di urang mah sakola paling jago PGA kelas 2 eureun baheula mah kana PGA geus tuh nu ka SMA teh asa jadi mahasiswa bae di urang jarang di urang mah teh di urang mah sakola teu maraju di urang mah pagawe mana di urang baheula mah kakara kuari-kuari sakola teu maju di urang mah dagang teu maju di urang usaha teu maju tani merekpek di urang aya duit hayang boga iya di urang kos ka ditu mantak ka Jakarta bae karuli daragan sepi di urang teh ka Jakarta nu jadi bupati Tangerang teh urang Tasik, nu jadi bupati Tangerang teh urang Cirebon, nu jadi bupati Tangerang teh urang Bandung. Urang Tangerang nah kakara kuari teh putra daerah teh kos kieu ye eta Pak Ismet kemudian diteruskeun eta teh kakara nyaman jadi bupati emang muhdi urang mana kemudian kabelah dituna terus Pak Taju Sobirin urang mana terus kabelah dituna kitu Pak itu abri teh eta urang mana Saifullah terus nu kamari apa Agus aju ditangkep teh urang mana sarua Tangerang Serang urang lembur urang anu jadi bupati kakara kuari kos kieu kaayana jalan teu nyarambung daerah teh urang marah pan urang lembur urang teu marah atuh pan sambunganna teu beres nu ieu dihandap nu ieu di luhur salah bupati nyaho salah pelaksana eta sih salah kabehan mal salah nu ngaguling geus loban laporan ka ditu tadi bener-benerkeun berarti heran eta mah otak teh di mana otak budak letik bae budak letik ngomong isi cenah nu nyeun jalan sacak budak letik bari naik sepeda aing kaget eta teh disering budak letik heran aing kan jeung bupati siapa geus kitu sia bupatina maning eureunkeun bayu eta budak letik eta ngomong kararitu teu isi budak letik heran aing aju keur ngeunah-ngeunah naik sepeda nya budak letik goblok jakena urang sugan aing mah ngeunaheun ka ditu jore jasa sial ieu si buatan saha jalan tol eta budak leutik yang serikeun bupati jeung sapara kanca-kancana kiai doang teu diseung-serikeun aman kiai mah woi kiai nu itu teh nu nyaramahan ka urang emang kiai gitu kan masa jak kamari manyana di ditu kikian hidup emang eta kiai bagus ya jacak aing malain tah mah naon itu teh juri jak eta budak leutik ge juri-juri tah ka kiai kos kitu emang teh aya ngadaekeun kiai kos kitu ngomong kamari kampanye nya eta budak leutik ge ngarobrol jajelema cenah ge Pak sial tuh budak leutik pelinter jasa ya Allah ya Rabbi jadi kakarak timbul tuh budak leutik udah gara urang kos kieu nya aing jadi bupati bae doakeun ku sia atuh geus aing ngadoakeun lamun saya jadi bupati aing jadi wakilna nya aja ku batu urang jual nagara yuk teu bareres budak leutik teu ngobrol budak leutik ieu tah bagus ya Allah ya Rabbi hemah ya kematun busora urang lamun nyaritakeun kemah loba dijual kuari mah budak leutiknya meuli ke kemahan teh aya kemah bebeneran rada gede kemah bebeneran mah abri teh ya lamun kalembur nyeun kemah atau perang eta kemah kam disebutna kemah nah aya kemah kuari mah aya kemah teh dijual paranti urang ka mana gitu petualang biasa namanya petualang jadi geus ieu mah kuari mah geus serba lengkap
ya aya jelema nyieun imah make kemah bae salila hirupnya anak kemah bae nya nama aya deui imah teh geus puguh tembok kayu aya deui ku ari imah teh geus dirancang buatan Jepang eta teh make mur terap-terapkeun tok jadilah imah kayaknya dah yang pindah deui bukaan deui ku jalan set pindah ka anu terapkeun deui plek eta batur geus capek aing ngadengen lagi jang ibadahan dia capek eta mah tah ieu urang mah pan imah teh ti mimiti nyieun blek kos kitu bae geus mas beres geus emang kurang ieu teh di romak-romak henteu lah tasawuf teh lain emang kurang duit ya Allah ya kematun bisara kemah di lapangan ilam tu sadad nabuha lamun teh dipagehan talina jeung dilemrehkeun bae tung fahiya wa ma fiha kamatain dusohra eta teh sarua kemah teh jeung naon nu aya di jero kemah kos barang-barang anu aya di lapangan kumaha barang anu di lapangan butuh kana hafiz mulahiz sebagai pengamanan kudu aya nu ningali ke dada nu kuat jadi lamun aya hemah nyin hemah di lapangan di leuweung di kebon di gunung di mana bae eta teh lamun terapi mah terapi eta kamatain bisohra kecuali rapi cara kemah kitu tentara atau orang ka arpa mina itu make kemah talian rapi tah kos kitu kudu aya anu ngamankeun wa illa lam tusyadda bi an syudat abnabuha lamun memang dipagehan talina kemudian dirapihan sisi-sisina dilembreh-lembrehkeun kahandap ngabentuk kemah teh kos imah ngabentuk kemah teh wawagna kuatna eta pahirzun bisyarti hafizun qawiyun eta adalah sebagai penjagaan atau hirzu teraraksaan karena naon wae di jero kemah dengan syarat aya nu ngajagaan sanajan walau naiman sanajan nu ngajagaan hes dina arti nyieun kemah dirapihan sanggeusna dirapihan aya tugas nu ngajagaan tah nu ngajagaan teh sanajan hees andai kata aya nu maling beunang berarti potong leungeunna sebabnya na maling pihirzi misli ya sebenarnya mah ngaji teh ngaji disebut hese babari disebut babari hese kumaha maksudna atuh aya nu kaharti nonton teh atuh emang kitu ieu ka bae ge itu kan diurawat dilaksanakan di Indonesia wah sebab di Indonesia wah lain make Al-Quranul Karim negara kapitalis di urang mah geus teu make aturan Al-Quran nu maling bisa susumputan aman di negara maraling di lembur maraling aman dengan aman eta hajuh nanaon bakal aya nanaon di Robul Jalil bakal diselesaikan perkara-perkara nu di dunia teu selesai di dunia maling atawa korupsi kemudian aman henteu benanggu KPK nyana ngarasa aman datang ka eureun jadi jabat diri pejabat tina jabatanana aman di akhirat mah tetep bae bakal diintrogasi deui tahun sabaraha lahir tahun sabaraha balik daun sabaraha jadi pejabat di mana posisina
ngalaksanakeun anak kumahanya ketika nyana menjabat, ngalaksanakeun jabatanana sesuai tantu maling atau henteu bakal diproses di dunia aman lantaran terkena ku KPK atau nyana kitu ngalobi KPK atau di akhirat tetap bae diselesaikan. Terakhir perkara nucan selesai di dunia, di akhirat mantak angel ge angel. Saurang mangkading di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad. Warasa jelema kabeh. Nangtung bae mangkading panon poengan sadeupa. Eta teh keur diproses hisab. Masyaallah. Madak jelema ngajrit kabeh panas. Tah umat Kangjeng Nabi mah diheulakeun, diprioritaskeun, diheulakeun. Adapun diheulakeun no maksudna atuh nu ka surga nu ka neraka ngan diheula. Tilah pokoknya ada kumat tilah ai umat nu bareuna pandeuri urang mah diheula-heulakeun. Rat Haji Soleh tot heula timbang bagus, Haji Pendi dak jore bus diheula. Jadi nu bagus-bagus nu jore-jore nganti heula nyana lah lega kene jadi di neraka ge usah saha cara batur. Masya Allah lantaran anak bungsu. Masya Allah karim. Ya orang lamun ingat kapang balikan orang mangkaning moal kebal haju mau teo bajasa nu ngadadak lamun isuk baheula dan orang maot teh nyaho pan orang bakal isuk bat andai kata isuk maot perhitungkeun ku diri urang hasibu qabla an tuhasabu hitung ku diri sorangan keke hitung-hitunganana salat aing kumaha puasa aing kumaha zakat aing kumaha cara dagang aing kumaha cara tani aing kumaha cara gawe aing kumaha lamun isuk maot boga rarasaan ieu awak urang ge asana aing asana mun ngadenge kieu mah asana aing mah beureun jadi suluh neraka. Kasih buku belantu asam. Masyaallah. Urang lamun salat garasa salat bae geus cilaka. Salat aju garasa hebat salat urang atuh cilaka. Jelema salat, meme salat, nya gegeran bae mandi, wudu. Tengeunaheun aing mah lamun teh salat teh beres, langsung wudu, salat. Allahu Akbar. Beres salat, alhamdulillah. Cilaka. Nu kos kitu teh cilaka. Bangga ku bisa salat. Dah, tambah calon neraka tambah kos kitu. Ji atuh kos kitu baca maning nu teh salat. Nu teh salat deui tambah. Leuwih ti heula ka neraka jadi areng bisa. Ya ku batu cenah kieu kos kitu aman, emang kos kitu. Nu teu salat jadi areng. Anu salat atuh ka neraka. Bingung ieu mah ka kiai. Bingung ieu mah ka kiai cek dia teh. Kiai teh aing salahnya. Nyaho aing teh nyaho sia nyaho aing. Asal sia moal salah. Anu bener kumaha? Nu bener mah kieu. Mandi salat mun mandi teh mah wudu salat. Sholli Allahu Akbar. Beres 4 rakaat mun zuhur teh. Assalamualaikum. Kieu bang masyaallah ieu salat tapi inget ka kaler ka kidu. Cak aing salat ge ieu. Meureun cak wali mah lain salat aing. Ja aing keur salat teh ngitungan karunggoni. Masa salat kos kitu? Wah, asana aing mah moal beres di salat di kos kieu tah. Sedengkeun. Wali bae nyahueun bahwa nyana salat teu beres komo Kangjeng mah. Emang Kangjeng maot atuh henteu? Kangjeng teh teu maot. Ningalikeun ieu keur ngaji kos kieu emang Kangjeng teu hadir atuh hadir. Tingalikeun. Oh, itu Mang Ma'ruf, itu Mang Arifi, itu si Muhammad, itu Ahmad, bodoh, itu Soleh, itu Masluh. Tuh, itu tuh. Oh, si belaan dua ya. Aya
dikit didelek jiwa kumaha kitu urang lamun teu lamun urang teu boga rasa kos kitu nah mantap kusi salah we Kangjeng Nabi na aya urangna kieu urang ngaji kulana ngaji teh oh cak Kangjeng keur nyarita-nyaritakeun syariat teh cak Kangjeng teh oh benar-benar didelekeun ku Kangjeng nu di ditu tuh nu di handapeun tangkal lambe ngaji kos kitu terus ka belajar cak Kangjeng Nabi padu hadir doang terus ka belajar tadi coba ke jero majelis nundutan udah beres udah beres kayak ya Allah eta keur carita wali apalin Kangjeng atuh Kangjeng maja atuh bo Kangjeng mah sesemplekan nur Allah Masya Allah karim ini mun bahasa sombra sesemplekan nur Allah haju nur Kangjeng Nabi kan dibagi jadi langit jadi bumi nu jadi urang teh nur Kangjeng urang moal daek kieu ku hari dieu lamun eueuh nur Kangjeng Nabi ya sia aya nur Kangjeng Nabi urang ngan nur Kangjeng Nabi teh aya nur tah eta mah nundutan bae tah nur Kangjeng Nabi aya nur rada gede bentang mah bentangan ka mamana bae pikiranana anu HP sagala keur ngaji ge oh main HP tah aya nu gede rada kieu beung ngahaneng beunana tah oh iya bener keluar poho deui lawan nur Kangjeng Nabian mana daek urang jauh di dieu lain urang ge iman nur Kangjeng mentak urang lamun urang deuk salat can hadir nur Kangjeng Nabi urang ngaco kan salat urang sholli Allah komo asa urang sholli qadal maghrib salat salat kaula pada maghrib 3 rakaat mamun Allahu akbar asa urang ya ngaco salat aja dulu tapi ketika nur Kangjeng aya di diri mangkading Kangjeng mah khusu jasa sebab sesemplekan ti Gusti Allah nyambung Kangjeng jeung Gusti per detik per napas urang kuari sesemplekan ti nur Kangjeng Masya Allah hadir Kangjeng dia bah ciptakeun ku urang Kangjeng nu sakitu hebat bakal husu gereg Allah lain urang nur Kangjeng atuh Kangjeng teh lagi lalagaan loh bisa hiber Kangjeng Nabi maka langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka tujuh bisa ka sidratil muntaha ka mustawan atuh Kangjeng mah atuh sesemplekan ti Gusti ya Allah ya Rabbi urang make kituan ge teh daek hiber malah menang saparapat jam nyari suku daek hiber aing jadi suku orang tak bisa orang mas sebab dah nur Kangjeng Nabi na kahalangan ku nafsu cacak Kangjeng Nabi apalin wali belah dieuna apalin loba dongengna anu haji umbung ngamamum lantaran di jero hatena anu ku wali mah nah atuh kumaha Allah mah urang salat Allahu akbar dihitung 25 kali 25 kali 25 duit teh ira ditransfer teh budak wa ilal maghdubi alaihim waladhdallin bismillahirrahmanirrahim lamun 2 poe padeures haji lamun 1000 sabaraha kali 2000 tadi aing macan naon karang salat si kos kitu heran aing nah ieu keur carita bangga ku salat urang model kos kitu cilaka sih di salat ya geus tenang aing mah aing salat tenang can salat nyeri awak enggak siapa ieu mah pijahanam teh kos kitu bangga ku salat padu galaksanak je tah renungkeun kurang ya Allah ya Rabb salat abdi lamun teh mah teu sesuai jeung parentah Gusti
pan Gusti teh mita salat ka abdi gerakanana jeung rukuna koski solu kama raaitumuni usolli sigana gerakanana mah geus akur lah tetapi kapan kudu diragrag-ragragrakeun urusan-urusan duniawi urang gawe urang tani urang bisnis urang dagang dan lain sebagainya kudu dikeluarkeun meme asup ka masjid keur carita di masjid ka mushola mun meme asup ka teudeun sebab masjid mah buyutullah masjid mah imah Allah paranti salat menuju Allah paranti ibadah menuju Allah ulah diajak berbagai aktivitas urang dagang urang tani urang gawe urang tunda heula di luarin masjid urang ka jero teh bener-bener ka Allah masyaallah ketika orang salat Allahu Akbar Allah Maha Agung keagunganana Allah nyiptakeun langit bumi katut kesina termasuk diri abdi masyaallah terus orang maca Allahu Akbar kabira Gusti teh Maha Agung kalawan agungan nu pohar walhamdulillahi katsira subhanahu wa ta'ala terus dibaca Quran alhamdulillah karasa beres masih merenung sakit bisana abdi Gusti geus dihusu-husukeun ku Gusti andai kata salat abdi teu beres Gusti geus jadiakeun bahwa salat abdi teh bakal jadi pamonggol wala tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin ta salat teh ceurik merenungkeun duh salat mesti jadi pamonggol bae anu salat aja seserian jahanam lah cenah aing mah puyeng moal salat aing mah bari mah salat bae cenah kos kitu aing mah geus moal salat lah kumangke bae ya Allah mah maha hampura leuwih jahanam deui boga pikiran Allah ngahampura aing minta hampura tilo minta hampura mah salat iya itu jadi sholat gue mah tidak khusyuk ngaji lu mantak ngaji teh aja ngararapihan ibadah urang mantak lamun jelema teh ngaji mana bisa rapi sholatna di pabrik bae teu ngaji moal beres di kantor bae teu ngaji moal beres kudu gunung ngaji ge si eta can orang khusyuk atuh komo nu teu ngaji mah tuh dari bae itu urang ngaji teh mah sholat geus beres waduh sholat aing tadi teh khusus sholat deui Allahu Akbar biasa dihusu-husu beres salat aduh sholat aing teh khusus sholat deui Allahu Akbar tuh masalah sababaraha kali masalah datang ka husuk ya betul lain sholat teh khusus lain sholat teh mah teh khusus memang sholatan teh ji itu kumaha coba ayo qad aflahal mu'minun bahagia jelema anu iman anu manehanana salatna khusyuk khosyu jelema anu salat khusyuk salat khusyuk bahagia nu teu khusyuk cilaka sarua gitu tuh masyaallah tah perbaiki gara salat perbaiki salat abis salat urang mantep khusyuk ulah nu kadeuleu teh urusan nu hina urang salat ingat ka sawah-sawah teh dunia hina urang salat ingat ka mobil-mobil teh dunia hina urang salat ingat ka karung-karung teh dunia hina urang salat ingat ka awewe nya hina nya bau Allah so, bau di teangan baik masyatun biamniatin Allahu a'lam.